Maksud haterek ngahurungkeun seuneu. Adah aya jantung cau, ieu teh maksud marek dibubuy, rek dibelem terus rek dirujak. Tadina nama ari ek ngahurungkeun seuneu eueuh korekna. Daripada kaburu lapar manten nya geus we untung kamari teh tas ngalapak ku ti wahangan. Tuh tingali baraya pakuna ge kat montok-montok jiga kieu. Angger we geuning ujung-ujungna mah ngarujak paku. Puguh boro nu dibayang-bayangkeun mah ieu teh enak meureun lamun ngabubuy jantung cau mah heg dirujak sing lada. Tapi da ketang jeung rujak paku ge enak baraya. Pokona tong anehnya lamun abi ningal ngarujak nu kararieu da emang di dieu mah tos biasa. Cikan atuh hayang apal aya di lemur baraya anu sok dirujak teh naon wae. Tenang baraya sakieu teh acan dieksplor kabeh rujakeun teh. Ari ngaran-ngaran hirup di gunung mah nya kieu we baraya saaya-aya. Kajen teuing disebut siga eme oge. Nu penting mah sehat teu jadi panyakit. Oh nya baraya tenangnya bisi aya nu pajarkeun ieu teh cenah teu dikumbah heula pakuna entos nya baraya ieu tos nangumah ti kamari ge tos dikumbah teras dituuskeun. Tadi ge dikumbah deui ngan ku abi dituuskeun deui pan ameh henteu beye engke pas dirujakna. Jeung deui ieu ngarujakna moal seur-seur teuing deui dajang nyalira. Kewe sesana mah aja ngariung jeung nu sejen ameh enak. Tuh ayeuna mah sakieu we heula dajang abi hungkul. Ngarujak oge henteu lada-lada teuing ieu teh kur hiji cengekna teh. Bongana kamari ge teu pira ngarujak ngange cengek 3 siki. Kot sapeupeting nyeri beuteung wae padahal mah mineng nya kana nu lada-lada teh. Abongnya tos kolot meureunannya beuteung teh jadi tepayaan ayeuna mah. Tapi da kumaha letah mah hoyong aya nu lada wae da teu lada mah geuninganan teu afdol mam teh. Tuh ieu tos rengse ngarujakna abi bade tuang heula nya baraya. Teu hilap tos ngadoa abi teh. Baturna nama ieu teh aya wejek tahu. Baraya teu hilap milih aya anu meriogikeun piring jadul enamel sapertos anu dianggo ku abi. Kadenya cek keranjang kuning anu aya di handap ieu. Atanapi cek link anu aya dina bio anu aya di luhur. Tos ayeuna mah abi bade ngalajengkeun heula tuangna tuh tingali. Bener-bener nikmat pisan tuh rujak pakuna. Wios rada aya leueur-leueuran oge da geuning rujak paku mah enak. Kayaknya upami ngala deui mah pakuna bade dioseng tapi da sami enakna nama baraya.